naon we kata saya dalam Sunda. Wilujeng Patepang di vlogna AA dan Pren Sampurasu. Dengan iya orangnya rioskeun undak usuk basa. Ari undak usuk basa teh dina basa Sunda teh disebutna naonnya tata basa. Jadi ari orang Sunda mah ngobrol teh sareng anu sanes, sareng batur teh namun aya anu kanggo ngajak ngomong. Upami laku sepuh ngomong kumaha, upami kanggo urangna kumaha. Laki orang guar eta nya. Ayeuna mah urang nyarioskeun heula we dasar-dasarna. Jadi bahasa Sunda teh aya bahasa kasar, bahasa loma, sareng bahasa halus gitu. Numutkeun tina Kongres Bahasa Sunda tahun 8 genep. Salerosna tata krama bahasa Sunda aya 8. Mung aya 2 anu pangagengna nyaeta anu utami ragam bahasa hormat bahasa lemes sareng ragam bahasa loma. Sanes abdi bade naon kitu cek saur pare paosna teh ngajar ngojai kamari. Nya abdi mah teu tiasa da ieu mah ngan ngabagi we sakaterang abdi. Upami channel anu ngabahas tentang bahasa Sunda kieu seueur tiasa dipilari lah nya sanes ngan saukur di channelna AA dan Pren Hungkul. Mitra Baraya bahasa Sunda teh nyaeta kitu. Bahasa kasar, bahasa loma jeung bahasa lemes. Mitra Baraya anu nuju resep nonton di channel AA dan Pren rupina mung sakieu heula anu kapedar dina danget ieu mugia kapayun tiasa dipedar deui anu sanesna. Mangga antosan episode salajengna di channel urang sadaya.